panas-panas ki mah. Ngeunah sigana mah metisnya. Tapi metis naon? Ih, di kebun bapak kalau tanya ngasana mah buah jambu. Daunna metis mah ngeunah ieu. Ih, naon aja si mama ya? Serangan bae ngalamun. Metis jambu ya sigana mah. Tapi aing ditasaha si UTM eueuh teu nongol-nongol. Ih, Mai. Perasa aing mah udah ngacaprak serangan bedong medan. Dia tah nu edan. Aing mah aing metis jambu, eueuh nu ngalakeun. Ih, kabeneran aing di kebun bapak kalau aing nong jambu. Parasa mayaan, teh mun layang poeng jalakeun. Iya, Don, kabeneran. Kalau anu loba nya, kayak orang metis. Oh, Mai, cek poeng jalakeun di kebun suganayaan. Baju urang metisna di mana? Geus di dieu bae metisna mah. Kamu geus tangguhan deh di dieu Mai nya. Kita gope ya. No. Ari lempang teh make mata panaon? Suduk-suduk bae kadang kebo. Salah dia, lempang tungkul bae. Oh, dia gegeuraan dek mulai sulkul. Itu biasa bae tuh lah nabrak. Sanduk mulai kulkul dia. Aing mah dek ngalah jambu. Oh, suka dek mulai sulkul. Naon dia kana ambu gegeuraan. Indung dek kajurut tah. Pan dia menyambung ka mana? Aing mah dek ngalah jambu. Dek metis. Sakit paranasna indung dia tariris. Sekarang ada tuh kena ambu. Sing misalah naon tah indung dia. Geus laji nyambung ngomong jeung dia mah. Aing dek buru-buru ka kebon ngalah jambu. Tadi kanu ambu, kori kanu mang abu. Arsa bener nama dia kamar sih. Geus laji ngomong jeung dia mah teu nyambung. Ini ka kebon. Tadi kanu ambu, terus kanu mang abu. Kori karuna abon. Arsa teh nek naon karuna abon ya. Meta pangadekeun jalan gitu. Iya, ting adik jalan ajur tah. Geus hade lah, ari pangatakeun jalan mah. Isuk sing ngeteng ya eueuh bae. Ka mana sih tanya? Kamarin angan tangder eueuh teu bebeunang. Oh iya dak jatuh naon. Berak ku aing kudu ka kebon deui bae ngilikan sagala-galana di kebon pun di bawah. Pakai dahar. Bukan anak hiji-hiji eta bisa diatur aing mah kemana boleh lempang. Apa aing ka kebon bae kitu nya. Menang-menang don dangder ta dangdeurna sakalian ku aing ka kamari teu bebeunang. Menta aing karena bapak kalau kasih adon tak kena saha dia sebutan eueuh aing panas di kebon aja dangdeurna di kebon aing mah urang ngaliat ki kebon saing minta nanya Mak, di mana? main ke kebon di kebon dia aya dangdeur teh ji Naon mah kal teu? Ngabe mobil panaon? Soalnya kehate dia, nanya gini kebon dia ada under itu, segala nge-BM, segala naon dia di sekolah ini, pira kuting yang nge-BM mobil, hanya STM dia lain. Oh, kal teh melelelen. Jok amat mak, di orang ki aya. Ka warung segala macam, atau lamun ka warung mah geus bae aing ngutang beas, ngutang lilin. Aing mendak ka kebon, nangan dander, di kebon dia ada dander henteu. Mama naon ngomong nemblok balik bae. Kacililin kal teu. Idi. Aing ngomong jeung dia mah gara rakti, nyala rambung. Geus lama jae dengan si Mamai. Aing nanya di kebon si Mamai ada dander eueuh, jae tengah tuh di kamari. Geus baju aing. Tari nek meuni lilin, kuari nek meuni somai. Ih, teu kaarte ai, naon gua. Kamana ieu nu ngalah jambu? Ini kebel-kebel teuing. Nyawa kieu mah meuli bae aing ka pasar petisana. Mai. Kanaon? Itu aing. Mai, di kebon dia ada dander teh sih. Eueuh, atuh melak ge henteu. Aing di kamari aing nangan dander nu aing leutik keneh. Jeung naon sih? Ojeng dahar, aing dek ngutang ka warung, ngutang beas, isin ngutangan bae, tapi bayar. Kita si utang eueuh ka mana boa. Ka mana saeta? Jelema mah tilong adeuleuh ku ari mah. Nyaho, kamari mah sateujeung aing ka kebon nangan dander eueuh leutik keneh dandeurna. Pari sok eneh geus lempang di mah ka mana boa.
Atuh beas mah aya di imah mamai ge. Kayak kumaha dipinjeman 1 liter 2 liter mah. Atuh mah tinggal nyokot eta be. Tinggal ieu naonkeun ngalah daun dangdeurna bae. Sih di kebun aing ge eueuh daun dangdeurna ge kudu ngilikan ke kebun saanya. Kebun si Haji teh nyaho aya dangdeuran teh eueuh. Kebun si Adon kira-kira aya we teh kebun bapak kolotna. Coba bae ka kebun si Adon. Mumpung aya nu bogana. Kenaon sih tadi gitu? Kira ngalah jambu nak matis. Nya. Mumpung si Adon di kebun nya. Aing mending ka ditu ngilikan daun dangdeur. Ya biasa mah si mama kan. Aya kayak dipinjeman 1 liter 2 liter mah. Nya, geus buru aing teh urang daun dangdeurnya. Geus ulah. Isi Adon tare ka dieu meureun. Geus tadi soalna ngalah jambu. Atuh jeung percuma aing tadi tuh geus si Adon datang ka dieu mah. Geus bae ka si Adon tadi aing nanya. Aya daun dangdeur eueuh di kebun nya. Geus tangguhan bae di dieu. Geus urang nangguan si Adon pengen burung sampai deui. Tadi masih mah kahal teu. Ulah di si mamai. Mamai kemana ieu si Adon? Ieu mau kabel teuing ka berangan ngejo. Bisa gedeng di nyampe tangguhan bae heula atuh. Assalamualaikum. Salam. Mak, tadi mah kahal teu. Aing tuh kan aya saji bolong. Mak, nonton ka dieu? Mental lili tah si mamai. Jeung naon dia Magdun, lilin, jeung ngepet tah. Gede-gede ngempet ini. Saha dia nu ngempet? Dia meureun. Saya mah teh nyambung ya. Tadi ge aing minta nanyakeun ieu, nanyakeun daun dangdeur, boga daun dangdeur teu, babasaan kahar teu, mau lilin segala macam. Oh, mak ndek minta bakasem si mamai. Mai, boga bakasem mamai. Main taing, mai. Aya tuh dia di jero bakasem empet. Mai bere ka itu kunaon? Ka itu dia ka jero heula ngising bungkus ku dia. Bere ka si Haji. Mai, eta kabeuki aing bakasem. Sasageunnya aing 2 bungkusnya, tuan po. Bener Mai. Urang ngising nyari dinya 2 hiji ewang urang bungkus. Dikeun beuki cenah karena bakasem empet. Dia nya 2 bungkus. Mai 2, jeta nyambung dia. Kayak aing jeung sore hiji eta. Jeung peuting hiji. Sok lapar aing peuting. Teh saya teh memang ditanggepan. Padahal bener benernya. Keunah meureun teh bakasem podol. Kumaha rasana teh bakasem podol mah. Atuh meureun bau-bau gitu. Keunah meureun teh namanya ting kayak dibungkus kurang. Dibawa ke mana bae bagian dibukakeun ya. Bau podol. Mai, tuan po nya. Aing sasakeun 2, aing ke mushola heula ye, nu salat. Masuk surga aing. Aing ka di dinya. Dia lagi. Padahal beneran meureunnya. Geus urang ngising heula eta we bungkus kena daun cabu. Waduh jegit balik. Aing mah ngilu modal bae beli bungkus. Teh urang sokeun beli dinya. Sampai baik ke mushola kapan dicokot. Bae dibukakeun di mana bau podol. Aduh, aing jambu teu meunang. Tapi lumayan sih menang sayureun jeung indung aing. Mai, kebel amat si Adon. Atuh kaburu sore ka aing ngejo. Terus gak cokokin lah besna ge. Kayak kumaha dianterin ka imah. Buru ngarinek dianterkeun mah. Ka aing pandina tinggal minta sayureunna bae ka Adon nya. Mama udah kita ka si Adon. Jambuna ge eueuh dia. Dia aing menangguan. Ari eta naon? Ieu aing bawa sayureun jeung indung aing. Coba aing Pak. Iya, lumayan ada sayuran asa. Geus sing aing bae nya. Mai, anterkeun besna nya. Teu aing nya. Dianterkeun. Di naon dak madu main cokot bae. Laju ke mah aing ngasageunaan sore. Aing dahar jeung naon nya? Geus dia ulah pusing-pusing. Ngadahar bakasem podol be. Naon dia mah bakasem podol? Dia modal dibungkus ku daun cau. Eta dia bakasem podol. Ah.